Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa simkuring teges aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakah. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat cek jana. Nu biasa salat ku ari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu, nu biasa sagala rupa dipigawe teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah. Ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun, baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel, sagala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawawuh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deketna mah sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang.